Cek Imam Syafi'i ngusir setan hari di masjid mah adan teh kudu tarik. Beki tarik adan beki jauh setan macleng. Nek nanya ke orang dia mah adan aki-aki budak ora. Laki-aki atuh aki-aki mah jadul. Kadang-kadang sorana geus siga sapi. Ayalah sholat. Sing tetanggana teh aya sapi saha kabur ka Paimaran. Lamun ti dia ada dia. Allahu akbar, Allahu akbar. Ceng kacurug. Jauh setan teh. Temalan Allahu akbar, Allahu akbar. Ceng balik di ka dieu. Setan teh lieureun. Celang jadi tuh. Celang di dieu rarag-ragan nu ka imah nu ka kebon teu sarolat lohor moal salah teh karag-ragan setan tarik teuing maceleng ti masjid aya urang dieu nu rajin karag-ragan setan mana jelemana nu hareup ada teh sing tarik make seni sama agama Islam agama seni benar gak? Kira-kira ada tarik ke make seni enakeun mah Allahu Akbar Allahu Akbar jika demo maca sholawat tadi Pak Ustad nya ibu-ibu tadi maca sholawatnya binu medongkap make seni enakeun teu untuk make seni enakeun mah saja ngajajar lobaana panggung macana kieu Salatullah Salamullah ala toha bubar tapi lamun make seni rawasan nyabonya Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah sareng lagunya rasa cinta pasti ada anak gua abi mah tukang hadro tukang marawis anu kieu ku maca salat teh ahai anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksir wa goli anta misbau suduri ahai cintaku terbagi dua